sidik kan kemarin pun kan iya kan main bola sugan teh urang ada gua di dieu kan tapi ada gua di udah kayak gini lockdown YouTube kalau tuh ini atau ada lu biasanya kayak dari ya nya tuh geus lah aya mah urang katen si Emen naon teh mah samper we atuh si Emen Bismillah ngawit siiran alhamdulillah syukuran rahmat salam nahaturan kana bisin digunturan wa ba'du hai jalma mu'min geura entong ngengkin nyeke sunnah sing kayakin moga dikuatkeun amin. Alhamdulillah syukuran rahmat salam nahaturan kami sini orang sampai ada min ada kan jero masuk we supnya tuh bisa tuh iya timbal ayo dan zaman istimarana itu baru dapet apa itu apa itu di lockdown senanya cek pamarentah teh beran wae istimarana ieu mang teh kemarin teh bawa ngajakan main bola dia itu di dagang di SD rek mah ala-ala mang aduh aya we panggih jeung si Dongdong jeung si Mimi geus ka dieu katen si Emen pas katen si Emen mang ngadoman menikat beunah transfer mang zaman Bener mana sing aling bener NS aja zaman sok sok bikin hanyep mah jadi siraru nyamperkeun paburu-buru beda sabarang giru seuneu teh mata kaburu beda siga caang hurungna tong siang lempang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi barudak diwari mah karareung kumaha ya pemerintah istilahkeun jaga jarak sabab virus corona COVID-19 cenah virus anu merajalela salam dunia kumaha itu wae masjid sing sarpi madrasah sarengcang geus siga zaman baheula we masjid sing ararampeun berjamaah sing bragi bro loba kasieun nah ari aya mama PT anu baradag nu bonapir masih keneh baruka kacampuran politik atau apa kumaha ieu teh masalah ieu can kapecah beda jeung nu baheula Waduh,
Lila teh ngahulang teh atuh. Nah, ngahulang deui ah, bagaimana abang teh jeung lila atuh ngahulang teh. Astagfirullahaladzim. Aduh, bener-bener ya mah euy. Kita kamera. Jadi yuk. Siap. Siap aman dia. Toh gitu. Nah, yang mah kieu, yang mah. Yo, saya episode deui yo, beres si judul Kahirupan Di Lembur. Sok gerak tontonan, tadinya cing laledeg videona. Udah jam tayang yo, 4000 jam kiwari. Bosan-bosan nontonan. Episode hiji, tapi ke 12 temanya. Nah, tontonan we lah. Pokoknya mah kudu penasaran ya, episode selanjutnya beda judul. Nah gitu. Oke guys, geus kiwari mah geus baru wardak euy, urang nyieun episode ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.